ya ulah ya awewe teh pamajikan mah tetep bae mun marah-marah bae eta mah perwatakan awewe teh mah kos kitu mah tetep urang nu jadi salakina kudu laer tali Aisyah geus lah urang ngaranna ge bibirna opat ieu itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia geus kitu bae pokona mah guys antap aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhung sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur menta tolak teh ku kakak henteu dicumponan lamun dicumponan meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah kitu meunang bae 2 poe ribut deh tolak deui hese jeung awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik jelema bisa ngabangun organisasi, jelema bisa ngabangun perkumpulan, tapi ngabangun rumah tangga kandas. Lain titipat istausu bin nisai. Khair. Aing wasiat, kaula wasiat ka Kangjeng Nabi sing hade marana kabeh menghadapi wanita. Sebab awewe khuliqat minad dila diciptakeun awewe mah tulang rusuk. Kumaha tulang rusuk? Bengkok. Pain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun kumaha ge eta geus anu mah Bismillahirrahmanirrahim lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema-jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan laku dia ilahi majalun beak atuh kan geus teu kacarita teu bagus lumantar ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere ku urang teh dimomoy pamajikan teh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh aya pamentana tetep bae ku urang kan teu kacumponan anu urang cicing anu urang cicing anu urang cicing lah Kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun teh mah geus bareng ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu tah geus Kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik ai imah nu sae emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus tah tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarra kana hayang ditolak antaran marah pamajikan anak istijalahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ka kos hayang neuk meuli emas hayang gegeraan teh ieu sarua jadi teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajeun teh kumaha urang cicing bae urang terus bae kunyana teh digebug anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan bagus kitu kan nah ulah dilayanan ulah lamun dilayanan sarwana beres laku dia jalum selesai ajalna ajal rumah tangga beres ulah antapkeun bae ya Kak, ngomong atuh ngomong. Ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapul. Padahal wajana ge sarua bae. Ngan geus tahan. Geus ulah ngomong naon. Tuh, dasarna teh Bang. Jelema tuh boga hayang jasa. Ai penting hayang nanggon. Kabeh gawe wakos kitu geus ulah dilayanan geus paningan urang mah ayeuna ka jero kamar atawa ka masjid nangkaran
enggak ulah balik guys asar terbalik maghrib terbalik Isa nanyakeun ka haji itu di masjid aya terbalik atuh kunaon cek gitu bae ngabageuran kan nya ge sarua bae haji urang terbalik-balik malah ngariung heula ka haji aya di masjid henteu tadi mah ngariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah balik ke hajanya dan ngarokok terus ngariung teh ngobrol aya anak nan leutik apa cak mama ge balik ulah dilayanan awewe baulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu beuh lalaki sakieu hesena mahal lalaki lalaki modal mana amin bae modal siapa dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih iya ulah sok dilayanan ieu Takbanadzarul ladzina la yarjuna liqa'ana maka ku kaula nu agung ceuk Allah diantep ditinggalkeun alladzina jelema la yarjuna liqa'ana kafir-kafir anu teu hareup berharap kana kapanggih kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehna teh amauna fi tugyanihim anu terus bae bingung dina kalacutanana jelema lacut makan bingung kafir teh bingung ku kakafiranana musyrik teh bingung ku kamusyrikanana jokana jelema anu henteu akur jeung bag-bagan agama bakal bingung kajen kumaha polisi Islam tapi agamana Islam iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sanajan manehna ngalaksanakeun tugas-tugas manehna di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker sarua di jero hatena namanya ngalengis polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabian ngalengis tetep bae Gusti sebenarnya mah ieu teh bertolak belakang loba polisi nu bager, polisi nu hebat, loba henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayorit. Loba nu bager polisi. Ya Allah ya Rabbi, tentara loba nu bager sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina qalbuna. Da urang ge ngabutuhkeun TNI, ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya boro-boro negara urang liwat bae di dieu mobil asup di dieu mobil asup di dieu mobil asup pertigaan ngancing mun polisi ngaribut urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngaju bray alhamdulillah urang sok nanyakeun polisi ka mana sih lantaran ngancing ieu bung ele ieu mung deuk mundur hese geus drat bae tapi ku polisi makan bisa bae hat sebabnya anak anu sohibul jalan kan hese urang bray barang yang polisi teh dibutuhkeun kan berarti ku urang henteu miceun urang butuh ka polisi teh lain lalagaan ketika nu leutik we soal eta tah nah TNI sarua kene we ieu nagara lamun eueuh TNI na kumaha janya nama diciptakeun untuk perang tinggal niatna bae anu bener boh cacak-cacak TNI negara indeu kumaha nya geus siap nya nama perang nyawa ditarohkeun daripada negara digadekeun mendingan aing paeh eta kan tekan tentara kan eta kan sieu mah lain ngolodan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat kamustungan jasa teman jelema atuh pora aing mah tah ulah-ulah hayang ngarobana hayang ngaroba tekad eta beta heuh tah kadanan cara TNI mah tah mah nyawa digadekeun demi untuk bangsa jeung negara kadanan cara eta mah aing mah tah hayang ngaroba eta beta ulah hayang teuing berkat ieu hese tah
aing betul letik jasa jadi kiai itu bisa ngarubah-rubahnya nacan. Heran aing mah. Da memereun teh geus panyakit datang ka paeh bemernya. Ya Allah, akan budakan pun usia. Iya. Ya, ulah aya awewe teh. Kemudian mah tetep bae mun marah-marah bae eta mah perwatakan awewe eta mah kos kitu mah. Tetep urang nu jadi salakina kudu laer tali Aisyah. Eselah ngaranna ge bibirna opat ieu. Itu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang. Emang nu handap sok ngocomang ulah loba omong sia. Geus kitu bae pokona mah guys. Antap aman. Aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhung sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur minta tolak teh ku kakak henteu dicomponan lamun dicomponan meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah ka situ meunang bae 2 poe ribut deui tolak deui hese jeung awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik. Jelema bisa ngabangun organisasi, jelema bisa ngabangun perkumpulan, tapi ngabangun rumah tangga kandas. Lain titipat istausu bin nisa'i. Khair, aing wasiat, kaula wasiat, ca Kangjeng Nabi, sing hade marana kabeh menghadapi wanita. Sebab awewe khuliqat minad dila, diciptakeun awewe mah tulang rusuk. Kumaha tulang rusuk? Bengkok. Lain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun kukumaha ge eta geussan rumah tangga. Wa ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus piha iwajun datang ka paeh bengkok paeh ngana. Kurang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat. Eta lalaki sejati ngaranna nu kitu. Ye, atuh nuturkeun awewe bae mah. Oh, lalaunan. Mun awewe hayang ka mall bae. Ku urang barengan jeung kakak. Datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna ai jeung urang mah kan ulah kebel-kebel. Urang atuh pura-pura, euy aya aduh aya janji urang cepet-cepet. Kak, padahal mah can anggeus ka deui gampang. Oh, padahal mah teu boga duit ka deui. Udah sudah diumbar bae terus. Saya geus sadaekna ke kakak mah di dia ngawan di da. Eta mah teu beres. Si salakina teu beres. Oh, beres tah. Kurang ajak penting. Nih. Tahajud. Oh, cenah tuduh tuh kamari kan diajak ka mall mah sadaekna. Ku hari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud. Lamun neng daek tahajud isuk ka mall deui. Gitu. Lamun ku hari teh daek tahajud moal isuk. Kan kudu diaping ku urang. Ajen lah teu ka mall ge embung tahajud goblok. Aduh, Masya Allah, tinggal orang mikir bae. Aing memang menang pemajikan di mana sih aslinya? Ternyata horengannya di pondok pesantren Korea, cing lu. Paingan atuh. Asa di bebenerna horenganan. Masya Allah, aya tuh pondok pesantren cing lu. Sejasa boga duit nah titah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulanan neng ge keur teu kaur hese jasa masyaallah neng ieu kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak kan ngomong bae duit neng duit kakak geus aja ngeusan bae gara-gara RT minta muludan tungtungna mah paberencai dasah ulah ngomong teh persaben teh kadangnya pamajikan aing mah kos kitu tah sumutna tah hese dipenta jang muludan hese deuk cenah sarwana ka pamajikan buku jana ge sarua cak RT aduh aing ngahareupan nu ribut goblok aduh aing mah keur nyapertikeun bahasa-bahasa Cikupa Pasir Gadung di pondok eta kon bahasana kos karitu di Cilongok kan rapi. Neng aya kene artos tah kasihkeun ka RT. Tuh kan. Kanggo naon? Masyaallah.
leuleus hate eta ku aana bae masyaallah karim entos neng ulah ka mamana emang kunaon ke duit aa bae emang kunaon sih neng nyebut aa sana ngarempeyak hate atuh balai bapana datang papa sia mah kus kitu baheula tuh ngeunahna hirup rumah tangga teh mana bunciak matana ge gitu baik ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae geus sumbat hirup aing masyaallah kari tapi nu geus boga pamajikan kos kitu geus antepkeun jabal kebal hirup di dunia ye geus pasobrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu geus kudu kieu bae dibade kursi nasib aing meureun nah iyalah ya jadi ieu ku Gusti Allah teu digegerakeun mun digegerakeun beak atuh kabeh endek di mana dakwahna Kangjeng Nabi hayang ka tembong ka deuleu ka tinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihina tetep bae istiqamah Kangjeng Nabi tugas kaula dakwah bae daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah tugas kula dakwah beres entar kurangnya kos gitu tah jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah bae geus geus teu kudu hese-hese pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae nya mah lain kunaon dah kiai ngomong doang ulah waka ka batur kiai bae seula aing menek ngojek bae yang kunaon ngaromongkeun aing we dah budak aing menek jadi Grab aing mah beres sama kiai kemari mau pondok pesantren kuari pondok pesantren Grab bagus sing sabar tenang menuju ridho Allah nunggu bongkeun ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hate urang ka ambu ku makhluk-makhluk ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun teu kudu diajak teu kudu make pondok pesantren asupendia al jahannamiyah teh enggak kurang lurus menuju Allah engke haseupna kapan ka ambe ku jelema masyaallah urang lamun inget kadinya Gusti Allah teh maha kawasa amat sehingga ngajadikeun anak Kangjeng Nabi Ibrahim teu iman ka bapa ieu pamajikan pangabogaan anak dua awewe geurelis luar biasa hiji Siti Raisa nomor kedua Siti Yagusa eta anak hasil ti pamajikan anak nu pamajikan Kangjeng Nabi Lut ngaranna Siti Wahilah ieu anak iman ka Kangjeng Nabi Lut Siti Raisa jeung Siti Yagusa iman ka Kangjeng Nabi Lut ka bapa tapi pamajikan Siti Wahilah Masya Allah sehingga nyanalah menjadi toser ketika ayat tamu kasep ka Kangjeng Nabi Lut pamajikanna keluar ngabejaan dulur tuh di imah kula ayat tamu kasep teu kira-kira eta pamajikan Masya Allah dulur pamajikan Kangjeng Nabi Lut osok nyelundup keluar ti imah jadi mucikari berarti nyana neangan lalaki kasep dibikin ka mangsana dibayar na'udzubillah min zalik wa min zalik di mata Kangjeng Nabi Lut biasa baik tapi di luar sepengetahuan Kangjeng Nabi Lut Siti Wahilah istri daripada Kangjeng Nabi Lut jadi mucikari Allah karim di bejaan Kangjeng Nabi Lut teh ku Gusti Allah bawa anak mah iman ka anjeun Lut tapi pamajikan mah nu ku anjeun pernah dikekepan ngahasilkeun dua anak teu iman ka anjeun Lut Kangjeng Nabi Lut ngahanang Gusti pamajikan teu iman jageuninganan di payuneun mah kos kitulah jelema munafik ti Gusti Allah dihareupeunna sumuhun dauh muhun-muhun nya-nya
tetapi kalakuan di luar eta mun maneh nyaho nyana adalah seorang mucikari. Allah Gusti panghampurakeun pamajikan Nabi. Urusan meta panghampurakeun urusan kemanusiaan ku aing kadenge, tapi aya rahasia di balik ieu. Ulah sekali-kali Lut ngomong geus kitu. Nyanggakeun Gusti atuh ka Gusti, tapi pan ieu pamajikan abdi. Pamajikan anjeun cuman berkarakter seperti eta. Dasar ruhna bagus, tetapi syahwatna anu luar biasa. Disatukan maneh nyana adalah penjahat, bahkan nunitah ngusir ka anjeun di antarana pamajikan anjeun. Masya Allah, urang kan lamun ingat kadinya pohara jasa bisa tuh ayo kos kieu mah Gusti abdi mah deuk kumaha bae dakwah terus Lut, dakwah terus 10 tahun 20 tahun 30 tahun dakwah terus. Kulantaran Kangjeng Nabi Lut dadet diusir beneran, geus terkondisi bakal diusir, jeung anu nuturkeun ka Lut Kangjeng Nabi Lut ngadua ka Gusti Allah, ya Sedum negara ayil yaum laka Allah, bahasa sakitu doa Kangjeng Nabi Lut, poe mana nu bakal dikenakeun ku pemilikna ka anjeun wahai Sedum, terserah Gusti Allah. Kaula geus teu kuat lantaran lain masalah dakwahna pengusiran ti negeri anjeun ya Sedum. Ya Sedum ayul yaumi lakallah Sedum. Tutup langsung Kangjeng Nabi Lut dakwah, wahai umat kaula nu iman ka kaula, tinggal tunggu keputusan ti Gusti Allah. Urang lamun titah keluar ti negeri ya segera siap. Wabeh anu iman ka Kangjeng Nabi Lut siap-siap. 1 hari setelah doa jol Kangjeng Nabi jol kitu Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam jeung malaikat Mikail memehna ka Kangjeng Nabi Ibrahim heula. Kangjeng Nabi Ibrahim dibejaan bahwa negeri Sadum nu dipimpin ku alo anjeun yakni Lut bakal disiksa. Kade umat di dieu ulah ka Yordan jeung kaula setelah di dieu bakal berangkat ka ditu ka Lut. Mangga atuh sakangjeng Nabi Ibrahim. Tuh, berangkatlah Kangjeng malaikat Jibril jeung malaikat Mikail datang ke Kangjeng Nabi Lut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadulu ku pamajikan Kangjeng Nabi Lut Siti Wahilah teh. Beuh, ieu mah tamu kasep. Oh, haraja saya mah kasep. Urang Yordan teh karasep tapi ieu mah kasep jasa. Urang Yordan mah karasep, irung mancung, mata burelet, bibir bareureum, semampai. Pokoknya orang neule awewe di Yordan, neule lalaki di Yordan, kuarasep. Oh, lu jore. Barang orang neule ke pasar Kemis, Masya Allah. Nah, iya mah kasep jasa. Gegiraan bae eta Siti Wahilah, begitu aya tamu ka imah karasep nyana keluar ngabejaan. Saudara-saudara sekalian cek yana, aduh ieu mah bayaran lagi kudu mahal. Aya naon? Di imah aya tamu kasep. Yes. Lain lalaga di mah kasep lagi. Teu anta paradoy langsung darata. Lut, mana tamu kasep? Malaikat Jibril aya kana di dinya. Cek Kangjeng Nabi Lut, aduh. Emangnya Jibril lagi diumling. Ada panik. Oke Kangjeng Nabi Lut ada panik. Toh, mun kejadian Jibril diumling kumaha ya? Maksudnya panik bahkan kos gitu. Sarua jeung tadi teh aya pocong. Panik kan. Lut, mana tamu? Kaget Kangjeng Nabi Lut cek malaikat Jibril. Tenang. Ana Jibril wa hadza Mikail. Tenang, Lut. Ulah geumpeur. Ieu mangan sakadar deuk ngabejaan bahwa anjeun jeung umat anjeun segera ba'da subuh ieu lumpat ka Yerusalem. Kabeh bejakeun. Aya rek dikumahakeun nagara ieu rek disiksa. Kula nu langsung kita nyiksa anak ku Gusti Allah.
segera langsung ya tuh sapamitan pes saya didobrak lawang begitu malaikat diberi ke skala luar didobrak lawang Lot mana lu kasep coba batu teangan cina tadi di dia lu kasep ji atuh nu kasep mantu araya bae coba teangan disaksak terus ke dapur ka mana ka jero mana ieu nu kasep jauh ieu si Wahila bohong ka jeung kumaha ge bohong ieu terus datang Wahila mana nu kasep nyana tetap dihareupeun Kanjeng Nabi Lut mah kieu bae terek ngomong Siti Wahilah di kahareupeun salaki mah masyaallah geus kuari mah dicare kanan ge cicing bae Kanjeng Nabi Lut akhirna kala luar terus Kanjeng Nabi Lut dakwah segera diisuk-isuk ieu urang berangkat ka Yerusalem segera berangkat jeung Kanjeng Nabi Lut ka Yerusalem pengikut-pengikutna. Cek Kanjeng Nabi Lut tidak terkecuali anak kaula, pamajikan kaula jeung dulur-dulur kabeh lamun bener ieu urang hayang salamet, urang berangkat kuari ka Yerusalem. Nah, catatan ketika berangkat ulah aya anu nyileuk saeutik ketika acan. Cek Gusti Allah teu beunang aya nu nyileuk kena siksa. Mau kembali ya siksa. Wabeh berangkat Kanjeng Nabi Lut diharap, kemudian anak, kemudian pemajikan Siti Wahilah ge milu, ju kabeh umat-umat marilu, ngan Siti Wahilah dikersakeun ku Gusti Allah nyileuk. Masya Allah, nyana aya nyileuk kitu tah. Begitu nyileuk, batu langsung. Aya seunian batuna, golepak bae geus di dieu. Encan keluar di negeri Yordan masih keneh di negeri Yordan eta teh geus nyileuk Siti Wahilah mah langsung kena becap padahal nu saja encan geus teu meunangeun berarti keluar ti Yordan langsung golepak lantaran teu meunang nyileuk Kanjeng Nabi Lut teu nyileuk anakna teu nyileuk kabeh umat teu nyileuk nu bakal salamet mah neuleuh eta mah sabodo teh ngagolepak teu nyileuk sugan kumaha henteu sebab nyalametkeun diri kabeh ieu mah dengan penuh keyakinan bakal disiksa ku Gusti Allah berangkat ieu Yordan Sodom ieu Gerog gitu gumaroh kemudian lewat ka dieu ka Kaler nah mulai perbatasan Yordan Israel ieu Yerusalem pas asup ka Yerusalem padenge ku Kanjeng Nabi Lut kadeng anjang nyelek-nyelek kabeh teu meunang nyelek encan datang ke Yerusalem asli teu meunang nyelek. Wah, kaget. Di Yordan kaget kabeh ke jelema. Oyag-oyagan bumi. Oyag lain lalagaan oyag. Di luhur galedeg sigeleger ayat. Aya naon kitu batuna aya seueulan ternyata ieu batu meunang ti neraka sijil. Bari ieu batu teh ti neraka sijil aya ngaranan hiji-hijina lamun jang haji pendi bae geus teu bisa nyana kaluar ti dinya geus ieu mah geus bae pokona mah aya ngaranan bae teh mah jang Aisyah jang Sarwiti geus aya ngaranan pesenan langsung ieu mah weh ti ditunggu encan pakalalua encan kaharandap kakarak ngubeng bae di luhur batu ngubeng di luhur aya sunuan bos pohara jasa ditonton bukan itu batu wah itu batu bitu meletus gunung Merapi meletus tuh ngaluarkeun gas ieu gempa oyag-oyagan Masya Allah dicokelah ku Kanjeng malaikat Jibril alaihissalam make tungtung jangjang sabada gunung Merapi meletus ngaluarkeun gas begitu pula batu-batu sing jelegur ieu masih keneh goyang-goyang eta batu nu meunang ti neraka sijil aya ngaranan hiji-hiji langsung ditibakeun ka jelemana masing-masing ceus dicokel ieu taneuh ku tungtung jangjang malaikat Jibril alaihissalam diangkat
kaluhur datang ke malaikat nu aya di langit ngadenge kana suara kotok kongkorong geus datang kaluhur ku malaikat Jibril dibalikeun brus ka handap nu di luhur jadi di handap nu di handap jadi di luhur manusia nu aya di dinya langsung arasup ka neraka kos kitulah siksa nu ditibakeun ka kaum Kanjeng Nabi Lut alaihi salam fa anjayna wa ahlahu illa imra'atah kanat minal ghabirin wallahu a'lam bimuradi fa anjayna maka nyalametkeun kaulan nu agung ka Kanjeng Nabi Lut wa ahlahu jeung ahlina Kanjeng Nabi Lut yakni anakna nu ngaran Siti Raisa jeung Siti Agusah bahkan ahlahu teh jeung masyarakat anu iman ka Kanjeng Nabi Lut alaihi salam illam imra'atah kecuali pamajikanana yakni Siti Wahilah anu teu iman ka Kanjeng Nabi Lut anu ku Kanjeng Nabi Lut kita keluar babarengan syarat ulah nyileuk asal nyileuk kena siksa nyana mah tersiksa di Yordan keneh kanat minal ghabirin pamajikan Kanjeng Nabi Lut ngaran Siti Wahilah minal ghabirin termasuk salah satu jelema anu tetap kena siksa di jero negara Yordan siksa wa amtarna alaihim matara Gusti Allah Subhanahu wa taala nita malaikatna hujanan ka kaum-kaum Kanjeng Nabi Lut alaihi salam mataron yakni hijarat as-sijil batu menang jokot tina neraka sijil aya ngaranan hiji-hijina Allah karim atu fahlaknahum anu nyesa hiji-hiji acan dirusak ku Gusti Allah ku ari tinggal puing-puing urang ka Yordan ku ari ningali laut mati Sodom ngaranna nu terkenal ku ari ieu adalah lembah Sidim etalah urut siksa kaum Kanjeng Nabi Lut alaihi salam ahli arkeolog didinya meneliti dunia ieu setelah diteliti ternyata asup ke Sidim tersebut kunyana ditingali batuna begitu batuna ditingali ieu batu terkeras di dunia hiji nomor kaduana mengandung seuneul anu luar biasa nomor katiruna aya sulfur ieu teh lamun dikaawakeun lamun kurang diantep awak engke bisa molotok nu kuduna engke dipandianana didinya maka di ditu geus disadiakeun sulfur kos karena itu teh asal urang dek mandi ka ditu asup ka dinya urang teh diletakan engke titah ngagejembur ka ditu ari urang ieu mah rombongan ti dieu geus teh nyaho kaler kidul mah geus teh main letak-letak ngagejembur sorangan bae geus ka ditu batur mah make letak heula eta teh aya unsur-unsur kitu medis lamun anu kurap bakal leungit kurapna kudis leungit kudisna lamun anu hideung bakal jadi putih lamun nu putih bakal jadi hideung Masya Allah dijualanna di toko-toko ngan dijualanna geus diramu bakal aya satu kesulitan baheula mah urang nyokotan di dinya keluar di bandarana henteu meunang nya maka diproduksilah mahal meuli urang bisa dibawa ka dieu dipake taneuh tama taneuh nah gunungna anu tadina gunung tersebut kitu bitu diteliti ternyata per detik ieu jadi kawah-kawahna masih heab-heaban keneh setelah kawahna heab-heaban dijagdag eta teh dijagdag hayang nyaho kedalaman kawah tersebut di gunung nu aya di Yordan eta di sababaraha ribu meter terus per detik ieu encan kajagdag per detik ieu encan kajagdag adapun kawah anu adapun eta mah naon danau Lut geus kanyahoan jadi laut mati Sodom ngaranna
kemudian tanah nu dibalikin di Gomorrah belah ditu eta teh tandus kadulu tanah hidungna tandusna anu tatadina eta dihadap wari jadi di luhur teu bisa dipelakana naon urang kadinya ge panas mentak tidak diperbolehkan manusia kadinya teu meunang panas kuari ge masih panas kana bae mentak eueuh teu dimeunangkeun urang hanya bisa ke laut mati termasuk laut mati eta termasuk nu dibalikeun ngan anu bagian jadi danauna kos kitulah urut-urut siksa kaum Kanjeng Nabi Lut alaihi salam maka cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mujrimin dele pikirku aranjeun kabeh kaifa kana kumaha geula kabuktianana akibatul mujrimin tungtungna jelema anu berdosa ka Gusti Allah lain di Yordan bae andai kata di Indonesia lamun terus-terusan teu ibadah ka Gusti Allah teu iman ka Gusti Allah mabok dikembangbiakeun zina dikembangbiakeun kemudian judi dikembangbiakeun maling korupsi dikembangbiakeun ieu penuntut kemungkinan urang disiksa cara kaum Kanjeng Nabi Lut alaihi salam cuman urang ada na'udzubillah min zalik ngalindung urang sadaya ka Gusti Allah tina siksa nu model kos kitu paling urang mangan sadakeun nyadarkeun diri urang ulah datang ka ngundang siksa bejaan para pejabat ulah terlena teuing korupsina bejaan tetangga urang ulah terlena teuing mabok jeung zinana bejaan kawau urang ulah terlena teuing kana judi jeung malingna sebab ieu adalah undangan ngundang siksa lamun geus kos kadari itu sing hade nu mantake urang untung mun boga imah deket masjid sangat untung sebab kadang-kadang siksa di lingkungan masjid mah disalametkeun bae asal masjidna ulah masjid di Golkar tetep masjid di Golkar mah bocor atuh cenah gitu kontak sing hade yen kantor mah keun bae make duit ti pamarentah yen berbagai kegiatan mah baik masjid mah amankeun jang panyalindungan masyaallah urang lamun ningali kejadian-kejadian tiba heula datang ka kuali anu negara dirusak eta mah tempat ibadah aya bae hiji nu diamankeun Aceh eta masjid sok kitu poharana kena tsunami aman jeung di berbagai negara-negara anu disiksa ku Gusti Allah tempat ibadahna diamankeun ku Gusti Allah Itali hampir sarua jeung kaum Kanjeng Nabi Lut ketika disiksa ku Gusti Allah digempakeun aya satu bangunan masjid leutik aman ilah kemodelan anak supaya orang ningali fanzur kaifa kana akibatul mujrimin tuh anu saudara rosa mah acak-acakan datang ka kuari umat Kanjeng Nabi Lut teh disiksa terus baik dilangsung ka neraka sijil masyaallah karim mentek kurang makruh ka urut-urut siksa kos kitu teh endek ningali bae jang sakadar nganyatakeun ayat tetapi haju menikmati mangojai dirinya makruh hukumna ketika urang datang ke petempatan urut siksa neuleuh bae cuman urang ulah haju didinya menikmati mah sebab eta urut siksa sanunya hongket timbul siksa deui kos kitulah umat Kanjeng Nabi Lut alaihi anak Kanjeng Nabi Lut salamet dua Siti Raisah jeung Siti Agusah istri Kanjeng Nabi Lut Siti Wahilah cilaka lantaran teu iman kemudian Kanjeng Nabi Lut di Yerusalem setelah selesai Allah sapoe eta nyiksa geus beres sapoe eta Kanjeng Nabi Lut ngadatangan Kanjeng Nabi Ibrahim kebenaran Kanjeng Nabi Ibrahim di Yerusalem didinya di Palestina ngobrol Kanjeng Nabi Lut jeung Kanjeng Nabi Ibrahim di Palestina setelah ngobrol 10 hari kemudian instruksi ti Gusti Allah Kanjeng Nabi Lut supaya kembali deui ka Yordania au kallaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim jelema mukmin
buku jelema kafir mah jangan bohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tuh dibohongkeun ku manehanana. Ayat ieu mah geus terelepen deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake, ayat ieu mah ulah dipake, ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah terlalu keras teuing ulah dipake di urang. Ayat kisos geus teh dipake di urang teh. Berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim. Kadzaba bi ayatina. Ieu jelema nu paling zalim, jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Allah pangeran nurunkeun Al-Qur'an urus ku sia negara make aturan Al-Qur'anul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad. Matak lawan pake atuh ku maneh mun maneh pake pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku nabi aing sorga sia. Tapi sia ku aing dideuleuh cek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing. Buang kawara sia moal aya nu paling buang kawara zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Mentak kula sampaikeun ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus deuk ka harti deuk teu ka harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebe urang hirup di alam dunia indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus peureum urang paeh kajian ku kumaha ge ngeunaheun. Tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae ke bakal teu daekeun peureum molot tot bae. Ieu cilaka ieu. Terima kasih ade eueuh deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara. Kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun. Jadi pakai aturan secara global, secara internasional atau secara nasional. Iya, termasuk jelema nu buang kawara, zolimna pohara jasa. Kuari kurang terjemahkan, atuh berarti nu zolim di urang mah atuh lurah. Secara rinci nah sebabnya teu make Quran mutuskeun anak camat. Kaluhurna ya bupati. Kaluhurna ya gubernur, luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnya tapi teu make Quran. Mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus. Sateun we pokona mah. Terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di dieu ge loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna. Ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu kieu sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu. Geus aing mengaji geus kieu kieu bae supaya salah alamat kabehan. Ih, ini ka mana lumpat ieu? Nya nu ka Golkar ge paeh keneh. Ih, terus bentak Pak Harto hudang deui. Apa kabare? Piye kabare? Hudang tulang Soeharto hudang. Nah, menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor 1. Tak sih hade, iya lah diterjemahkan mas. Sebab jara kadzaba bi ayatina, satungtungnya ngabohongkeun ka ayat, teu make ayat-ayat Al-Qur'an. Komo hakim, jaksa, pengacara, tawa geus pohara jasa. Geus jaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim. Kumaha jalma nu kitu kumaha tah? Ngabohongkeun ka Gusti Allah, ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Ulaika jelema eta lah yanaluhum
anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatat dina lauhil mahfuz mina rizki wal ajal wa ghairi dzalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahan nya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya nah yakni malaikat Israil. Ketika malaikat Israel datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita dia teh maksudna mengejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cek malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun kok urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngerenggut nyawa dia leuwih serem deui eta di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu kusia disembah geura pentatulul kusia min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek bah coba lamun geus kitu ngehinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu teh memeh tah montong cenah memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngeret deui ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cek mamang teh nganaonan teh nu kitu beus aya ngabuktikeun sia mah nganaonan sagala naon dititah kos kitu sia mah coba ge sok di rumah sakit mah lamun aya deket kafir urang ngeri dek rumah ieu naon karena ngadenge sakarat mah kitu urang ngedengu ulun teu ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana cek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu ono nu pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan tae coba ge tonton coba Cina eta obo bangsa ieu mau nu koskara itu bos siapa ini siapa kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main ada kawan sia dibuktikan dulu teu kabeh ge geus sakarat bae teu ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia kaing dikerakap sia ku aing Masya Allah taala mun geus kos kitu deuk kumaha ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam said seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak
seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya kanyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh atuh gugu ieu takos kitu mulai bentak geus datang lain deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ke orang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malakal maut oh badannya nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malakal maut tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos kieu tah ayeuna mah kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadekeun 10 juta kan teu jadi kan Haji hook kan cek Haji sial jasa malaikat ingsiuna lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geura siap geus pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set maot lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh ayeuna mah kuntum mana Tuhan aja singgo ditanya ke malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kita iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasana enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha teh jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dolu leungit malaikat teh balaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleseti ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu komo pangeranna nama ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakil eueuh cekna dalluanna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu neuleuh ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh mantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana dek maut annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina maut teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempatnya nyana neraka geus sadar nyana aduh aing maut teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat satu boro-boro didadak ke sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci dek asup Islam tidak maca syahadat wesel jasa kurang dituntun asyhadu itu sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah coba asyhadu alla ilaha illallah asyhadu
illallah hese geus beda geunan diteruskeun baheula na urang lantaran hese jasa lisan atuh kau mengadadak deuk pawe cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae Allah ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasa jara wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah Rasul hese. Nah, komo ieu bayangan neraka geus saya. Urang mah pantang ke dibayangkeun neraka, bayangkeun surga, bayangkeun neraka, bayangkeun surga. Tateng surga. Mata kurang molotot be surga nu kadeuleuk ku urang. Seakan-akan cek malakal maut, ieulah tempat anjeun. Urang sedih. Nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat lih ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucara urang cicing geut isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh sorga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat nu kamari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae saya bangun populer aing ieu sebenarnya teu pantes segala calon aing nya geulisnya sugihnya aduh kumaha aing atuh salah tuh aing gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atau teu ceurik kumaha ceurik nya batin teh ceurik ke ku bungah jasa teu karasa teh ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana masyaallah surga geus kabayang nya lagi geus ngahanju hayang geura ka ditu bae hayang geura ka ditu bae mata kayak senyum kau mau bari jeung bidadari aya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegeurahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopat sebenarnya inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh ya tazawaruna pada zarara dipertanyakeun kumaha urang di surga lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang inget ke babaturan orang ieu kursi teh datang hiber sorangan bae datang ke babaturan orang anu ku urang dikertegeun teh tek je jasia ieu pelukan urang dinya waduh jeung babaturan di pondok teh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga aing onam ka surga jaing mah jelema bagem ya kita di surga teh kos kitu bener aja mah lain lalagan eta aya bahasa kos kitu tah jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing deuk nanya ka sia jasia mah potongan ka surga emang kunaon gitu atupan sendal aing beak ku sia rokok aing asa leungit ku sia tapi sia ieu bisa ka surga kumaha tah aing ge sebenarnya mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh aja sia mah pan ridho bae emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia aing ganu sejen mah lain aing maling eta mah lain maling aing mah kufaul lima ridho uka waduh ku sebab aing nyaho jasa ridho sia mah teh dicokotan ge sia mah ridho bae atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing asup ka surga aing ge teu ngarti sia bisa asup ka surga kunaon dia cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi saka surga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di surga alhamdulillah ieu urang bisa ka surga kitu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naonnya
nyana ka surga apa henteu ieu udang ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui tak jadi eta kos karar itu di surga teh eta geus kanyahoan oh sia ieu di jalan naon oh kula mah gang peking wah peking manya di surga gang peking segala gang perukutu teutik amat tah mah puri ya kos kitu mah. Wow, di surga batu sablak-ablak. Masya Allah, tak iya ku bunga-bunga Masya Allah. Mantaklah, urang mah geus bae maning ditinggalkan permaksiatan deuleu itu bae heulana. Deuleu itu bae bidadari 70 geus menunggu urang. Haji Soleh sini. Haji Pendi sono. Aduh, geus dikitu-kitu ya Karim. Masya Allah, Masya Allah. Nges di dunia orang poho-pohokeun urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang ulah loba ting nonton TV malam-malam geus di stop bae geus kakolotnakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae aing geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ari ayo dulu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwanya maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun nari hum fiha khalidun iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun nari hum fiha khalidun etalah jelema nu pangbuang kawara pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka Maha Pencipta mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin.